Aduh, kembang Tanjung. Hiliwir mah angin-anginan. Aduh, urang ngajungjung kasenian anu urang. Aduh, kembang Tanjung anu ligar di taman. Aduh, abdi lalanjung pipikiran teu tenang, geningan dan teu tenang. Aduh, kembang Tanjung anu ligar maruragan, anu ligar maruragan. Aduh, abdi teh bingung mun kahayang can kasorang, juragan acan kasorang. Ucup. Aduh, kembang Tanjung anu ligar raranggeyan, anu ligar raranggeyan. Hate tetep jaringan sok bararingong, kumaha ngubaranana Pade Rohana kapayeun heula. Aduh, kembang Tanjung, kembang Tanjung ditiran. Aduh, abdi bingung keparuku tapi pikiran. Aduh, kembang Tanjung anu ligar di taman. Bapak ulah rek bingung bararingong pipikiran, geninganan pipikiran. Aduh, kembang Tanjung anu ligar di taman, anu ligar di taman. Aduh, Pak anu bager anu sayang, ulah baringung, ulah bingung pipikiran, pun kahayang teu kasorang. Aduh, kembang Tanjung anu ligar di taman, anu ligar di taman. Bapak kacapi iblis anu bager, urang darukung eta kasenian anu urang, geninganan anu urang. Aduh, kupantesna sanggup di mah Pade Rohana kembang Tanjungan. Arif anu pangbagerna anu soleh, kumaha damang nyanggakeun ieu laguna Neng Nisa sayang, ieu laguna.
reksa bulan darah setahun koal weleh diantosan geninganan diantosan. Sanajan mangsa nyalangan kedal nalisan Pak Iblis nubageun satiarek babarengan harepan ngayunekeun kami gemalang rik mipit-pitan laksana nyandingkeun bulan mekarna kembang endah pangharepan ngotret ingetan Arif nubageun mokakeun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring aduh geuring jual jeung ngan sorangan hancewan hatewalewan eta numi asih dipeperi numitina Pade rohana nu bager ditinggalkeun teu sangkaku jalir janji Nur anu sayang ku hariana kapayun cenah Pade dipeperi mumitina ditinggalkeun tersangka berjalir janji ku harianeun geus lawas carita urang duaan anu mung gara
telas sanajan mangsanya langan gedal nalisan nu manis satria rik babarengan harapan ngayunakeun kami ke malam bibit beta laksana nyandikeun bulan mekarna kembang endah pangharepan wotret ingetan juragan mokakeun hiji caketan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri juang jeung ngan sorangan mencewa hatela lawan numi asih dipeperi juragan numitina kurang cigendel ditinggalkeun tersangkaku jalir janji kurang Sumedang ku heriana hatur nuhun ucup itu lilana di bujangan jomperawan juragan nepiku Israelana Eda suai hari jodoh tetep make Pak Haji Sobandi Cigendel anu bageun tapi sok dari ribut bae tekao lepat sakedik abudi Cimarias anu bager babari pisang mondali nyatuh kudu kumaha urang Sumedang nu balager kasih bungsu Bandung rumah tangga jeung manehna
sakitu anak geus loba Aa Sulaiman upang bagerna manena eueuh elina tengah peuting jemplang jempling paderhana anu bager dicucurung titah-titah balik rek balik balik ka mana Bapak kacapi iblis nupang bagerana yen dong bapak geus teu boga kapayun teu ka ucup sawius tedikeun supados dialimbai sawius tepat-tepat asalah rumah tangga yang manehna arif anu bager anu sayang geus teu hitung lilana di bujangan jeung parawan mama bungsu Yayah Ratnasari sepuh mama bungsu Bandung nepi ka geus rayana ucup iha ari jodoh tetep pake bapak dalang ajang anu sayang tapi sok raribut wae tekaop lepat sakedi kamu nyilu bager sakapeung babari pisan-pisan mundali iha nya atuh kudu kumaha mama haji ceng haraka abi anu bager rumah tangga jeung manehna iha sakitu anak geus loba teh Yayah raka abdi nupang bagerna di Cimuruy manehna mah eueuh elingna Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam. Sareng saha eta aya nu assalamualaikum wayah kieu Arif? Cobi dipangbukakeun. Ari mama, obat teh Kang Ade teh ya mama. Uluh, geuningan ieu teh patilasannya. Bade aya naon atuh Akang teh bahas kieu los-los ka dieu Akang teu ngalinur. Lumawi ieu teh hoyong ingal-ingal dugi sejan nepangan mama puguh Akang teh. Oh. Karaos padaharan murilit sadi dinten Kadinya teh. teuing Akang mah da jorok beureun sok nuangan wae jengkolnya. Siap sabaraha boboko ta jengkol teh Akang. Ah teu pira ngan seet tilu dingkul puguh Akang teh. Nya samarakan Akang. Ari pek turuk-turuk ieu teh. Rada sama seueur teuing. Nya Akang. Geura sok atuh jelaskeun Akang teh naon pamaksadan teh ka dieu teh Kang. Lumawi kieu mama ieu teh nya. Aduh mama Kang sayang
balik deui nu kacida kang boga pikir gaduh Ieu dangu keun Kang. cik 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 Abdi alif Kang. Allah Ye, Kang teh sok balik deui. nah make kitu seger Sok rea sang sarama jeung akang mah saumur umur. wayahna we mama Kuping cing kenyekannya. sabar cing tawakal Bareto ge Kang Ade kumaha bari teh tah Kang teh sok nganye nyeri. eta kumuni emut Nyala akang mah ah. Abdi moal rek gancang mah daek dibalikan deui. kieu kira mama yeuh dangukeun nya aduh mama Aduh-aduhan wae aya akang pagawean teh. seangan pupuri litan nada cabe puguh Tuh cabe dituang. bisa cager yeuh mama Kumaha Kang? mun mama daek dirujuk Oh gitu Kang. Alasan akang mah eta mah era aya ngelongok pepotongan api-api seueur beuteung nyeri beuteung padahal masih akang masuk tamarakan uang jengkol tanya sabuboko. sidik nu kacida namanya eta sambal ada teuing Geura ieu Kangnya dangukeun nya Kang. cik 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 Ieu abdi mah moal daek balik deui ka akang teh. Nyeri hate akang nyeri abdi mah pokona mah. Bareto teh akang teh ieu sok nyeri bae padahal mah akang teh cik atuh geura robah. Kalakuan teh nya Kang. Ieu dangukeun nya. cik kumaha kumaha Abdi sumpah akang nya moal arek balik deui. Nyeri akang nyeri. Kolot abdi terujuk ka akang teh saumur-umur. Ieu dangu ka Kangnya. Abdi sumpah akang kumaha tah cik 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 kalau saya tidak izin balik lagi sama akang. aya kuteganya Tidak boleh kalau saya kawin lagi sama Kang Ade. benten ini mah sepager ini mah ulah sombong yeuh mah tong loba teuing alasan dangukeun geura akan terang mamah boga pepentaan Leres akang mah ku pinter nya Kangnya. Saleresna Kang abdi teh gaduh pepentaan ka akang teh. naon cik 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 Lamun kupingkeun ku akang dicumponan ka hoyong abdi-abdi keresa daek balik deui ka akang Kang.
Naon kitu? Sumuhun anu kahiji ieu Kang dangu keje Kang nya. Abdi mah alim diwayuh Kang. Hiji. Sumuhun. Kadua Akang ulah sok calaculu wae atuh Akang teh Akang. Muhun. Katiluna Akang istri Akang anu itu anu sepuh grapirak atuh nya Kang nya. Ulah. Anto alim mah abdi mah yang jongjon rumah tangga sareng Akang gitu tah. Piraknya Kang nya nu itu nya Kang. Kawatos atuh. Bijaksana Nya atuh Kang. Neng mah pintar nyarita mangga teh teuing Kumaha gitu Kang? nyanggakeun jiwa jeung raga. Dangu kenyekangnya gitu sate Kang Ade Mama bungsu aya nama ukur ngadoja Eleuh tuh geuningan. asal papa Kumaha? rek mikirkeun kanya aja rumah tangga Pasti eta mah tuh. durian papa sayang Eleuh. wakos ayeuna tetep ka Akang. Alhamdulillah. Ini dangu kenyekangnya Mama bungsu Ridho mun Akang mah rek balik deui Gitu. Ridho Kang abdi teh ayeuna mah uih deui wae anya karunya ka bararudak tah kitu Kang ayeuna mah hayu Akang urang rumah tangga anu leres nya Kang nya Sumuhun gitu tah. Sumuhun urang anu harmonis nya Kang nya anu bahagia nya anu sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal alamin. Amin. Mangga Akang urang sareng ya Akang urang ka KUA deui we ah sumuhun atuh iha ucup. Titip salam kahiliwir angin peuting mun isuk anjeun rek balik masing teling kuring wani mesatu juragan mun teu kacangking sapa beja ieu keur panutan kuring dedeuh angin sia bisa nerangkeunana sapa kuring teu bisa juragan waktu balaka ngan mihak pe Pak Haji Bandi Cigendel anu bagus kanjen ulah rek didangdang
najan diliput kabingung ulah bedakeun neng nisan ubakeun jeung geura bedakeun ayeuna kuring mamah cenghar lanceuk anu bakeur geus disapirakeun bongan kadeudeut pa anu bakeur komo lamun disapu ku mega hideung hate melang panutan teh yayah cimuruy lila ningalkeun dihareupeun ngalangkah jalan sorangan mun teu melang ngerakeun teh ayu wa ias kadengen-dengen titip salam urang Sumedang nu balageur sadayana ka anjeun sakali deui duh panutan sing ingat mang iblis ka diri abdi kapayun pade sok mitineung bentang bisika limpudang ika abdi mah gawe melang sok sieun anjeun sulaya ayang mutina batu ayakku ya dimuala kedah tumut kana waktu di dunia urang berat di dunia junjungan urang berat titip salam kahiliwir angin peuting mun isuk anjeun rek balik urang Bandung balageur masing teuing kuring wani mesat gobang urang Subang nu balageur ka anjeun sakali deui sapa beda ieu keur panutan kuring dedeuh angin sil bisa nerangkeunana sabab kuring teu bisa nu manis waca balaka ngan mihak we urang kuningan nu balageur ka si bungsu Bandung ka anjeun ulah rek midang najan diliput kabingung urang Ciniru urang Cipedes ulah
bejakeun apa naya di sini ruru balage jung gera bejakeun ayeuna kuring geus disapirakeun bongan kadeudeuk komo lamun disaput ku mega hideung kate melang panutan mang iblis lila ningalkeun dihareupeun ngalangkah jalan sorangan mun teu molang ngerakeun kadengen-dengen titip salam urang Sumedang nu balakeun ka anjeun sakali deui duh panutan ingat juragan kadiri abdi Peting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita Arif sayang mere janji jeung supaya nu pinuh ku kaendahan pamemet subang mikeun asih nu munggaran duaan ngumbalamunan Pak Asep Kurnia anu bager hayang hirup sauyuna hanjakan nikmat turiat Pak Haji Subandi Cigendel tersangka berpisah pegang horeng miyuni boleh bat Abah Petruk ngan ukur mata tipelang teteingan urang Cimuru inu marolohok wae ku hariana
Asik kurinu dibikeun teh nyana geuning leungiteun Bapak dalang ajam cigendeng horeng peuting panungtungan peuting harita mimih yuyun sepuh abdi anu mawa kabagjaan kaasih dedeh katresna Bapak Engkos Eko Swara Ketua Yayasan Padalangan hese mah palerkeunana lila pisan rek jang larana teh yayah raka abdi nu di Cimuruy nyeri perih salah salamina panutan geuning teu sangka maoo Cibentar sepuh mama bungsu horeng anjeun boga gantina kapayun Bapak Ade Rohana cenah ucup mengkakade ati-ati junjunan urang kudu sauyunan kacai jadi salawi kadara jadi salogan masing rapi sabengketan ulah reka bisi kaduhung jagana bingung moal wangih tungtung peuting harita junjuna basa kuring jeung manehna waktu patukeun carita Bunda Oscar mere janji jeung Subaya nu pinuhku kaendahan mamihyana sayang pikeun asih anu munggaran duaan umbalamunan Bunda Oscar deui anu pangbageurna hayang hirup sauyunang hanjakan nikmat turiat neng Mira neng Sinta teu sangka mah bet bisa pegang goreng miyuni boleh Pak Oyon anu bager nganukur mata ti belah teteingan Mang Odoy urang jamban ku harian
pamiten ibu pera anu bagel hore peting panungtungan peting harita anu mawa kabacaan kasih dedekat tresna hese mah palerkeunana lila pisan rek jang larana nyeri perih salamina panutan geni tersangka anjeun geus boga gantina Geboy deui lagu geboy ngageboy mah bari ngalenghoy Tomat marak bat mah marak bat gembang irmalah pacampur jeung kaca piring ulah ka jongjonan sasar urang teh mah urang teh kedah areling ngalah urang di Cialing kedah dina sisi batu urang teh kedah areling nuhunan mah nu lima waktu pajar maneh rek kahumah kacaing busum halodo pajar maneh rek karunya ka abdi mah geuningan sok ngabobodo peso raut peso cukur dipake ngeret paria runtut raut rujeng batur kulerak mah pakia kia aduh kapayun kana ucup aya lumut dina batu aya kuya di muara kedah tumut kana waktu di dunia mah di dunia urang ngubara di dunia urang ngumbara kedah tumut kana waktu di dunia urang ngumbara di dunia mah urang ngumbara marak kembang irmawan pacampur mah jeung kaca piring ulah rek mah ulah kajongjonan sasar urang teh mah urang teh kedah areling ngalah urang di Cialing kedah dina sisi batu urang teh kedah areling nuhunan mah nu lima waktu pajar maneh rek kahumah kacai mah usum halus
bobodo pajar maneh eta pajar maneh rek karunya lami-lami geningan sok ngabobodo peso raut peso cukur dipake ngeret paria buntut raut rejeng batur ular mah pakia-kia benang mah teu beunang di supadulang teu beunang mah di bebenjokeun teu beunang mah teu beunang di tiwu leuweung teu beunang mah teu beunang di Picasono cai-cai kopi-kopi pepejeh dileueut henteu calik-calik sareng abdi pepejeh mah pada keut henteu gumelar di pawenangan kudungan jadi pantrangan ulah nyieun kaawonan sabab teu widi pangeran pamuda sareng pamudi nu aya di perjuangan pamugi Gusti yang widi siang wengi danang tayungan aduh kanggo ka Bapak Haji Dede Saung Cibingbin oge kanggo ka Pak Herwansa wilujeng ngadangkeun cenah Ucu ulah jam-jam teuing Neng Nisa urang teh kudu eling di dunya urang umbara hamo langgeng salawasna ulah jangan teuing Pak nu bager abdi unggal poe longokan lamina abdi saminggu abdi teh kesepian teu aya nu ngarencangan gulang-guling arif dengan sorangan elah wae tiris taya nu nyarangan juragan boro-boro pamemet subang anu sapa sakapa hate sok bunga urang ranca kalung emut waktos abdi teh da papacangan edah wae silih ciwit jeung silih usapan silih rangkul asik pisan hate ratu
tutunggulan jadi pinuh geningan ku pangharepan nahanya sadaya pada ngalaman papacangan bagjana lain lumayan ulah jang teuing dunungan urang teh kudu eling di dunya ukur ngumbara amo langgeng salamina ulah eta jongjong teuing abdi kanuta kedah longokan lami ngasa minggu abdi kasepian ulah jongjong teuing Pak Haji Banti cigendeng mama bungsu unga peting longokan lami nasa minggu mamah cenghar anu bager abdi si bungsu Bandung kesepian teu aya nu ngarencangan gulang guling urang Sumedang nu marolohok wae dangan sorangan tiris daya nu ngeukepan boro-boro nu ngusapang sakapa hate sok ludeung urang Cimuruy emut waktu dapa pacangan silih ciwit jeung silih usapan silih rangkul asik pisan iya kapayun cenah ucup aturan kanggo kapun biang Mamah Yayah Ratnasari si bungsu oge kanggo ka urang Sumedang sadayana ucup iha nyangakeun lagu kabung pulengan cenah ucup nah akang aya di mana batak capek akang milarina eta dipapantes ku panyipta akang tambah wujud tanpa sorak hayang amprok akang ngajeng buktina lebel tema akang aya jirimna iraha atuh iraha tepung lawung akang rajin jinisna na akang kamalinaan dipisono akang tenempongan nomi heman
teu dilongokan ngalangkang akang dina lamunan hayang gerak babarengan hirup kumpul akang rasa uyunan merenglu gena pikiran nyahirup akang moal nyorangan sanajan welas taunan moal wale akang diantosan sugan tembus rarasaan akang barengan jadi panutan kapaksa sok harianeun ngan saukur akang saulinen udara tina perjanjian akang bukti nyata ngejauhan kapayun cenah pade rohana anu bager Kepiting katoja bulan kekosan mantung di lamping sapeting asa sabulan ngantosan panutan sumping Naka aya di mana matak capek akang nilarina di papantes ku panyipta akang tembung wujud tanpa sora hayang ampruk akang dajeng buktina lebal tema akang bogoh jirimna iraha atuh iraha tepung lawung akang dajeng jirimna na akang kamalinaan dipisongo akang tenembongan numiheman teu dilongokan ngalangkang akang dina lamunan hayang gerak babarengan hirup kumbu urang Sumedang dasa uyunan merenlu dina pikiran nyahirup urang Bandung moal nyurangan sanajan welas taunan moal wale akang diantosan sugan tembus rarasaan parengan jadi panutan kapaksa sok harianeun ngasa ukur juragan saulinen udara tina perjanjian bukti nyata jauhan iha